Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qadara tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Dina juduning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh masih kene hasil buah karya atanapi karangan Amburos Tipalihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang nyatana kasarakum anu nuju aya di bumina Juragan Wira. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami bandungan deui kusadayana. Kumaha jang sarkum? Sanggup atawa henteu? Nya eta mah pikir-pikir we heula. Dari kuring mah moal maksa. Sakitu oge bubuhan bae eta mah kasarkum. Dalamun seug kanu sejen mah leuwihna oge jelas bakal leuwih ti sakitu. Sajabati eta tangtuna kudu aya anu bisa dijadikeun tandon pikeun jaminan. Misalna surat tanah atawa surat imah. Atawa nyanaon bae anu kaitung aya hargana. Tah kitu syaratna teh kumaha kaharti? Kahartos juragan. Tapi geuning buat syaratna teh. Ya lamun sakirana ngarasa berat mah tong jadi. Kumaha geus kitu syaratna moal bisa dirobah. Jadi rek nginjem atawa moal duit teh? Tangtos we atuh juragan. Margi dina danget ayeuna abdi ngarumaoskeun teu gaduh deui pilihan anu sejen. Anu sakirana leuwih hampang. Jawab sarkum akhirna nya tujuan kana syarat anu disodorkeun ku Juragan Wira. Ya heuh gaturi geus buleud kitu mah ke daguan sakedeung. Kuring rek nyokot heula duitna. Jung Juragan Wira nangtung tina diukna. Sareta terus kebat ka patengahan sup ka kamarna. Ari sarkum nungguan sorangan bari ngahuleng. Nya teu sakumaha lila Juragan Wira geus balik deui bari mawa duit anu lobana 40.000. Samalah katempo duit teh jarager keneh siga meunang istrika. Sarta teu poho sakalian mawa kwitansi jeung pulpena. Gek diu kawas tadi terus nunda duit tina luhur meja hareupeun sarkum. Anu harita keur molohok panonna mencerong kana duit. Yeuh duitna. Bisi ngarasa cangcaya pek itung deui ku sorangan. Teu kedah juragan. Margi abdi percanten kana kajujuran salira. Nya syukur ari percaya mah. Sabab kuring oge tangtu moal nipu. Sok kadenya ieu duit teh geura ampihan. Tapi keheulaan. Kuring rek nyieun heula kwitansiana minangka anu jadi bukti perjanjian urang duaan. Sangkan beres roes engke kahareupna. Ceuk Juragan Wira terus getret nulis anu eusina netelakeun ngeunaan sarkum anu nginjem duit lobana 40.000 rupiah ka Juragan Wira. Sareta anu dijadikeun jaminan nyaeta imahna Nyi Sarah pamere ti akina. Samalah kwitansiana oge dijieun 2 lambar. Geus kitu getret ditanda tangan kuduaan. Anu salambar sor dibikeun ka sarkum, ari anu salambar deui mah dicekelan ku Juragan Wira. Tah ayeuna mah geus rengsek. Pek duit teh gancang geura tarima. Moga-moga bae ieu duit teh sing gede guna jeung mangpaatna sarta anu jadi anak sarkum sing geura cager deui cara sasari. Juragan Wira nyodorkeun duit ka sarkum.
Sareta teu talangke harita keneh duit teh diampihan ku Sarkum dibarengan ku ratugna jajantung. Ate bungah lantaran geus hasil nginjem duit, tapi sakaligus hariwang sok inggis teu sanggup mayar. Mangga juragan. Ieu artos ku abdi ditampi hatur nuhun pisan. Ceuk Sarkum bari ngasupkeun duit kana jero sakuna. Kitu we kumnya. Tah ngeunaan surat imah na iraha rek dikadiekeun. Lantaran apan geus dijieun tandon. Sumuhun juragan. Kumaha tuh pami enjing atanapi pageto ku abdi dikadiekeun hate sawios. Nya heug bae teu nanaon isuk pageto oge. Sabab ayeuna mah geus burit. Jeung deui apan maneh kudu buru-buru indit ka rumah sakit. Sumuhun laras juragan. Sok kaditu geura balik. Sarta ku kuring didoakeun muga-muga budak teh sing tereh cager deui. Tapi kade umat ulah poho kana tempo dina waktu 3 bulan. Eta duit kudu balik. Ceuk Juragan Wira omat-omatan sangkan Sarkum ulah poho kana mayar hutang. Sumuhun mangga insyaallah abdi moal hilap. Juragan, permios atuh abdi bade wangsul. Apunten di kantu linggih. Nyaji geura indit kade cing hati-hati di jalan. Kasugri kaum dangu. Samemeh indit solongkrong Sarkum ngajak sasalaman sarta gap di tampanan. Geus kitu mah juru turun kaburuan sarta teu luak liuk deui ka tukang anu saterusna ngaleos indit ninggalkeun Juragan Wira. Anu harita keur ngajanteng ngawaskeun Sarkum di lawang panto nepi ka ngilesna ka teureuy ku pengkolan. Cag urang tunda heula Juragan Wira teundeun sakedeung insyaallah kahareup kasamper deui. Ayeuna urang nyaritakeun deui Sarkum anu geus hasil nginjem duit teh ti Juragan Wira. Sarkum harita terus bae ngagedig leumpang rurusuhan. Sabab hayang tereh nepi ka imahna. Kaayaan alam geus beuki maju ka sore, panon poe geus rek surup. Layung koneng semu beureum hibar ti belah kulon. Sora manuk jeung tongere ti tadi keneh geus reang di sarada es tuning mata kelar jeung mata kuaas. Teu lila antarana Sarkum geus anjog ka imahna. Sarta langsung bae kalacat unggah ka jero. Di tengah imah kasampak indung jeung bojona dibaturan ku anakna anu 2 sari jeung Asmi. Arijang Pamji anu cikal mah geus indit ka masjid bareng jeung babaturana. Sadatangna ka imah, gek Sarkum diuk napas ngahegak, dadareng haperanjuk da puguh capek geus leumpang setengah lulumpatan. Kang Sarkum kumaha hasil Kang? Nyi Sarah langsung nanya ka salakina da puguh hatena geus teu sabar. Itu deui ma ana sarua tapi teu waka milu tatanya sabab karunya kanu kakarajol. Alhamdulillah Nyai hasil usaha urang teh. Nya syukur atuh Kang ari kitu mah. Ayeuna keneh urang bisa buru-buru indit teh ka rumah sakit. Karunya ka budak jeung ka titin anu tangtuna ti tadi geus lila nungguan. Ceuk Nyi Sarah bari gap kana teko anu geus ngajagrag di dinya. Cirilik ngucurkeun cai kana gelas sor diasongkeun ka salakina. Sarta gap atuh ditampanan, regot diinum meningalak-lak da puguhana ang ti corona asa tuhureun. Ujang, sabaraha gedena nginjem duit teh? Sanggeus aya kana sawatara waktu ma anah nanya ka anakna. 40.000 mak. Sarkum ngajawab pondok sedengkeun ma anah terus ngahuleng. Lantaran hatena ngarasa was-was sok sieun anakna teu sanggup dina waktu engke mayarna. Sabaraha bulan eta teh tempona Jang? Ma anah nanya deui bari neuteub da puguh hayang jentre. 3 bulan mak tempona teh. Kieu ari anu jelasna mah. Ceuk Sarkum teu talangke barabat bae nyaritakeun sagala rupana anu aya patula patalina jeung nginjem duit ka Juragan Wira. Dina palebah nyaritakeunna dijojoan bae dicokot ringkesna.
anu penting kaharti kuno keur ngabarandungan. Tah kitu mak perjanjianna teh. Meureun sakitu oge kaharti ku mak jeung ku Sarah. Daek so teh kuring nginjem heuh bakat ku eueuh pilihan. Ceuk Sarkum saenggeus rengse cacarita. Terus rumenghap narik napas jero. Kaharti sakitu oge jang. Moga-moga cing aya rejeki keur mayarna. Walon maana geus teu loba tatanya deui lantaran ngareti kana kaayaan anakna. Jang geus purit ieu teh sok kaditugra bebersih heula. Geuning geus rek magrib ieu teh bisi kaburu poek. Tapi hidup geus dahar atawa acan. Da geuning ti barang jol can katingali dahar. Ya eta puguh ti tadi oge teu acan kararaban sangu abdi teh. Da puguh teu kasiwar loba teuing urusan. Jawab Sarkum harita kakara inget kana beteungna. Anu ti isuk-isuk can kapalire. Kade atuh jang ulah sok ngantep beteung sorangan. Engke jadi gering mangkane hidup teh loba uruskeuneun jeung loba pikiraneun. Anu tangtu bakal nambahan susah ka sararea. Sok kaditu gancang geura kacai heula sanggeus mandi terus dahar. Ceuk maana bangun anu ngarasa salempang kana kaayaan Sarkum anakna. Nya mangga mak. Jung Sarkum nangtung terus ngojengkang ka tukang. Gap kana anduk jeung wadah sabun anu satuluyna maleos indit ka pancuran rek bebersih. Nyai buru sadiakeun sangu keur salaki hidup karunya da pasti hayang ngundahar. Sakalian we bareng jeung Nyai da pasti geus lapar. Maanah ngareret ka minantuna. Mita sangkan nyadiakeun sangu keur Sarkum. Mangga mak. Teu talangke harita keneh Nyi Sarah kaprak-keprek nyadiakeun kadaharan. Ari maanah jung nangtung leos ka pipir imah rek wudu. Dur kadenge sora bedug di masjid dibarengan ku sora haleuangna anu azan. Nandakeun waktu salat magrib geus datang. Teu sakumaha lila, Sarkum harita teh geus balik deui ti pancuran. Sanggeus disalin baju kuno bersih prak ngajalankeun heula salat magrib kalayan husu. Sanggeus rengse gek atuh diuk di tengah imah nyang hareupan kadaharan meunang nyadiakeun bojona. Samala sakalian dipangalaskeun. Nya teu loba carita brak bae dalahar bareng jeung Nyi Sarah meningali med bangun paronyo pisan. Da puguh geus kacida lapar. Tekung silila anu dalahar geus rengse anu satuluyna Sarkum jeung bojona terus tatam-tatan rek indit deui ka rumah sakit. Samemehna teu poho nitipkeun heula barudak ka indungna. Nya saenggeus sagala rupana dianggap tarap ti masareta ku indungna didoakeun sangkan salamet harita keneh duanana terus mariang. Sok sanajan kaayaan teh geus reup poek. Tapi pikeun Sarkum jeung Nyi Sarah teu matak jadi halangan. Terus bae laleumpang dipirig ku sora jangkrik dikendangan ku sora gaang jeung cari cangkas anu reang patembala. Mitra kaum dangu. Teu kacatur di jalanan sareta itu jeung ieuna. Mencak kana wanci jam 8 peuting leuwih saeutik, duanana geus narepi deui ka rumah sakit. Ya terus bae ngajugjug ka ruangan di mana tempat anakna dirawat. Tapi barang srog kalawang panto. Sarkum jeung Nyi Sarah kacida pisan ngaranjugna. Lantaran di jero ruangan teh kasampak aya sababaraha urang dokter anu keur ngariung-riung anakna. Ari Titin keur nangtung bari ngahing-hing ceurik. Nya puguh bae duanana mending ngalenyap. Terus pating bretek ngadeuketan bari jeung geumpeur awakna oge ngaleper. Tin, aya naon ieu teh? Sarkum tumanya hari weus-weus ka adina. Ari Titin ngareret hatena bungah ningali lanceukna geus datang teh.
Sedengkeun Nyi Sarah ukur olohok jajantung naratug. Kang Sarkum, si Ujang Kang. Ceuk Titin bari nunjuk ka palebah budak anu keur pada ngariung. Sarkum bereuwas nya terus bae ngadeuketan ka dokter anu keur mariksa anakna. Juragan dokter, kumaha kayan pun anak teh? Ceuk Sarkum gancang tumanya sorana rada ngageter pinuh kurasa hariwang. Pak Sarkum, alhamdulillah geuning enggal sumping. Sumuhun kalaresan nembe jol pisan ieu teh dokter. Nya ayeuna mah tos teu kedah miceunan deui waktos. Margi kayaan pasien teh tos kritis ieu teh. Saenggalna kedah dibantun ke rumah sakit anu ageung. Nya mugia bae teu acan telat. Sarta tiasa enggal dirawat ku dokter anu langkung ahli sareng dirojong peralatan anu sakedahna. Ceuk salah saurang dokter mere keterangan. Ngadengi caritaan kitu Sarkum jeung bojona kitu deui Titin katara meuni parias. Kumaha Pak Sarkum? Satuju pami tuang putra bade dialihkeun ka rumah sakit ageung anu aya di kota? Dokter tumanya deui ka Sarkum anu katempo bangun geumpeur. Sumuhun mangga teu langkung juragan dokter. Ceuk Sarkum nya tujuan. Ya sanggeus aya kaputusan kitu ti Sarkum salaku bapana mah. Harita kene budak teh dibawa ku dokter jeung sababaraha urang parawat, dituturkeun ku Nyi Sarah jeung Nyi Titin. Ari Sarkum nguruskeun heula babayar urut biayana. Ngan untung teu pati gede lantaran kamari geus dibayar saware. Saenggeus sagala rupa kawajiban rengse, harita kene budak dibawa kana mobil ambulan dibarengan ku indung jeung bapana. Ari Titin mah harita teu milu indi tapi terus balik. Kabeneran harita aya batur salemburna anu ngaran Mang Dudung. Kaparengan geus nganteurkeun tatanggana anu meunang kacilakaan alatan ragrag tina suhunan imah basa menerkeun genteng anu bocor. Nya jadi bisa bareng balik kalayan teu mata kariwang di jalan. Gancangna carita mitra. 2 poe geus kaliwat. Sarkum jeung Nyi Sarah masih nungguan anakna di rumah sakit. Tapi nepi ka saret harita budak teh eueuh pisan parobahan. Kalah matak nambahan salempang keur indung bapana. Sajabati kitu duit dipake biayana oge geus beuki ngurangan. Da puguh bubutuhna oge kawilang gede urut obat-obatan jeung sagala rupana. Ditambah deui ku urut biaya sapopoe Sarkum jeung Nyi Sarah anu nungguana. Puguh bae matak bingung jeung matak susah. Kocapkeun peutingna wan cibada Isya. Nyi Sarah kakararengse ngajalankeun salat Isya. Pikir jeung hatena terus manteng nanada kanu maha kawasa menta pitulung sangkan anakna cager deui. Tapi mungguhing hirup manusia anu sakabehna geus aya anu ngaturna. Sanajan geus sakuat tanaga Nyi Sarah jeung Sarkum berjuang nambakeun anakna. Tapi takdir teu beunang dipungkir, qadar teu beunang disinglar. Dina peuting harita kudu ikhlas narima beja lamun anakna nepi ka hanteuna. Nya puguh bae atuh Nyi Sarah anu jadi indungna nepi ka ngarumpuyuk leuleus. Awak lungse taya tangan pangawasa. Antukna brek diuk dina ubin hing ceurik ngagukuk duaan paungku-ungku jeung salakina. Anu sarua teu kuat nahan bedahna cimata. Atena handeueul nyeri jeung peurih karasana. Tapi teu bisa majar kumaha. Sarkum kapaksa kudu daek narima kalawan hate anu ikhlas jeung sabar. Sarta masrahkeun sagala rupana ka Allah Subhanahu wa Ta'ala anu maha ngusik jeung malikeun urang sararea.
Sarkum anak kurang Kang si Ujang gening nepi ka hanteun ha. Duh Gusti, nah gening beut kieu jadina. Yang borosa tadi nama gade harapan budak teh bisa cager deui. Tapi nah beut kieu buktina. Ceuk Nyi Sarah bari nyegruk ceurik ngomongna kadenge pegat-pegat. Nya Sarah, anak urang teh geuning teu katulungan. Tapi keun bae dalah dikumaha deui sabab urang teh teu bisa ari kudu ngalawan kana takdir mah. Ya urang tarimakeun bae ku hate anu sabar jeung ikhlas. Lantaran geus nepi kana titis tulisna kudu mulih ka jati mulang ka asal. Dipundut ku nu rahayu, dicandak ku nu kawasa. Takdir teu bisa dipungkir, kodar teu bisa disinglar sarta teu bisa disisilahan. Sabab sakabehna geus mangrupa takdir anak urang hirupna di alam dunia teh ngan saukur nepi ka sareut peuting ieu. Jadi wayahna we urang tarima ku kasabaran. Kitu ceuk Sarkum bari ngarangkul awak bojona meuni pageuh. Cimata teu saat terus bae ngalembereh mapai pipi. Sedengkeun Nyi Sarah teu ngawalon kalah terus bae nyegruk ceurik kawas anu hayang ngabudalkeun sagala rupa ka nyeri hatena. Sarah, geus teu kudu kata terusan ceurik, cing tegar ulah kalalajoanan ancrup dina katunggaraan. Sok cengkat hayu urang nempo si Ujang. Sarkum nita repeh ka bojona. Kadenge kitu Nyi Sarah eureun ceurik nangan ukur inghak-inghakan bari sisimeukeun. Geus kitu jung duanana narangtung terus muru ka tempat anakna. Breh katempo anakna geus ngajepat dirurub ku kain bodas. Nya terus dideuketan durubna oge dibuka. Breh katempo panona peureum beungeutna sepa. Layon budak diteuteup terus digulang gaper kuduaan bari dihujanan ku cimata. Celengok tarang budak teh dicium anu panungtungan ku Sarkum jeung Nyi Sarah. Sakali sewang, sanggeus sawatara waktu gancang dirurub deui ku kain bodas. Bareng jeung kitu torojol aya saurang dokter jeung parawat anu datang. Sanggeus cacarita sakedeung, akhirna layon budak teh dibawa ka kamar mati atawa ruangan mayit. Sarta dina poe isukna rek dibawa balik ka lemburna. Gancangna carita mitra. Urang kocapkeun isukna. Layon anak Sarkum geus ditaekeun kana mobil ambulan. Nya saenggeus Sarkum rengse babayar itu jeung ieuna. Anu saterusna mobil ambulan teh maju ninggalkeun rumah sakit. Terus ngadius rek ngajugjug ka lembur Cibubuay. Teu kacatur di jalana kira-kira nincak kana jam 8 leuwih, ambulan teh nepi ka hareupeun imah indungna Sarkum. Anu kaparengan tempatna di sisi jalan. Reg atuh mobil ambulan teh eureun, titin anu keur aya di jero imah ngasuh budak curinghak. Ya terus bae gancang kaluar terus turun kaburuan. Keur kitu jurut Sarkum jeung Nyi Sarah turun tina jero mobil. Kitu deui patugas anu nganterkeun layon tarurun sarta terus layon teh dikaluarkeun. Layon budak harita dipayang ku Sarkum. Nempo kitu puguh bae titin meuni calangap. Panona mencerong awak ngeleper tuunna nyorocod asa leuleus. Tapi barang nempo Nyi Sarah anu leumpangna bari jeung sosoloyongan. Titin maksakeun lumpat nyampeurkeun. Sanggeus deukeut gancang Nyi Sarah disangkeh dituntun sarta dibawa asup ka jero imah. Anu satuluyna terus ngagubrag ka piuhan teu inget di bumi alam. Titin jadi gugup terus kegeroan menta tulung. Teu lila tatanggana juljol nungtutan daratang. Anu saterusna pada nulungan. Nyi Sarah digolerkeun di kamar diriung ku anakna anu laleutik keneh. Kang Sarkum, aya naon ieu teh Kang? Ceuk Titin bari ti pupurubun turun deui kaburuan. Ari Sarkum teu ngawalon ngan ukur katempo panona anu rami saku cimata. Sarata terus ngalengkah bari mayang layon budak. Sup Sarkum harita ka jero imah layon budak dipernahkeun sakumaha mistina.
Ari patugas rumah sakit geus puguh kitu mah nya terus bae harita keneh pamitan ka Sarkum sarta marulang deui. Nempo kitu hing titin ceurik sabab ayeuna mah geus ngarti kanu keur kajadian. Lamun alona anu pangleutikna geus tilar dunya. Ari diburuan imah geus loba jelema anu ngagarimbung, recok ngaromong silih tanya jeung baturna. Bareng jeung kitu aya saurang jajaka anu sasaladak asup ka imah. Terus gek diuk gigireun Sarkum. "Kang Sarkum, aduh Kang geuning budak teh nepi ka kieu," ceuk eta jajaka anu tayalian ti si Ojay. Puguhnya Jang Ojay. Budak teh nepi ka henteu na. Sarkum nembalan ngomong nadu mareuda. Ari si Ojay terus ngahruk milu sedih. "Tin, ari emak ka mana, Tin?" Sarkum nanyakeun indungna anu teu katingali aya di dinya. Puguh mah teh ngore di Kang di kebon palebe. Tapi keun atuh ayeuna urang susulan ku abdi. Sangkan buru-buru balik. Jawab Titin bari ngusap cimata sarata jung nangtung. Tapi si Ojay geuwat nyarek. "Nyai, keun ku akang lah nyusulan manah mah. Ngarah gancang. Sabab berada jauh kebona. Nyai mah nguruskeun keperluan di dieu we lah." Ceuk si Ojay bari singkil rek nyusulan maanah ke kebon palebe. Nya nuhun pisan atuh Kang Ojay. Ari daek mang nyusulankeun mah. "Nya sami-sami Nyai. Ayo atuh nya." Geus kitu mah si Ojay ngaleos terus indit rurusuhan. Ari kaayaan di imah Sarkum beuki rame bae ku jelema anu daratang. Beja ngeunaan anakna anu maot geus tetelepa ka sakuliah lembur. Palebe Pak RT Bah Omon salaku kokolot lembur geus araya di dinya. Malah kercuh cing ngabagi tugas. Kitu deui kolot budak lalaki jeung awewe sakura nu araya mah ampir tamplok sararea daratang. Sabab hayang nembongkeun bela sungkawana ka Sarkum sakulawarga anu keur kapapatenan. Samalah datangna oge teu lalengo. Aya anu ngerelek baskom di eusi ku beas. Aya oge anu mere duit, anu mere cau jeung naon bae sabogana-sabogana. Nempo kayaan kitu puguh bae pikeun Sarkum jeung Nyi Sarah asa regreg kana hate. Sok sanajan keur tunggara sabab tete laloba dulur jeung baraya anu marilu bebela. Ngan hanjakal. Dina sakitu lobana anu daratang. Bah Ijon jeung Ambu Une harita teu katingali irung-irungna acan. Duka teuing teu apaleun, duka teuing ngahaja teu datang da eueuh di dinya. Sanggeus aya sawatara waktu lilana. Guru tak maanah datang sarta dibarengan ku si Ojay. Samalah geus meunang beja lamun incuna maot. Barang nempo kayaan di imana harita geus loba jelema. Ate maanah mending ngalekat tai. Sakujur awakna karasa lungse taya tangan pangawasa. Tapi sok sanajan sakumaha sedihna oge. Pubuhan kolot maanah tetep sadar kana kayaan sarta ikhlas narima kana takdir anu ayeuna keur tumiba ka kulawargana. Sarta teu kendat ngabeberah ka Sarkum anakna kitu deui kaminantuna sangkan teger hatena. Anu satuluyna layon budak teh pada mula sarasa kumaha mistina. Kasugri kaum dangu cag urang teunden heula sakedeung kayaan di imah Sarkum anu keur mula saralayon. Ayeuna urang nyelang heula nyaritakeun kayaan di imah Bah Ijon bapana Nyi Sarah. Harita teh Ambu Uneh keur diuk sorangan dina Bang Barung bari milihan beas anu loba serahan. Keur kitu lar aya saurang awewe anu kawilang ora keneh. Kawasna mah umurna moal jauh jeung Nyi Sarah. Ngaliwatna bari ngelek baskom anu dieusi ku beas. Ari eta awewe teh katelahna Nyi Oneng, pamajikana Oding anu ti heula meuli hayam ti Sarkum. Ka mana Nyai? Ambu Uneh nanya bari neuteup.
Ari Nyi Oneng gancang ngarandeg bari melong. Bade ka bumi nama anak ambu. Nyi Oneng gancang ngawalon kana pananyana. Oh reka imah indung najang sarkum. Nah ya perlu naon. Ceuk ambu uneh tumanya deui bangun anu heram terus ngareret kena baskom. Karena hari ambu can terang gitu. Nyi Oneng malik nanya bari mencerong. Nah ya naon gitu nyai. Ambu uneh nanya deui bari kerum. Ngadenge pananya kitu Nyi Oneng heran sarta geus teu bae boga sangkaan. Ambu uneh memang can apaleun lamun incuna anu leutik geus maot di rumah sakit. Sarta ayeuna geus aya di imahna. Aya naon nyai rek ka imah jang sarkum teh. Ambu uneh nanya deui hatena jadi penasaran. Ambu rupina tak acan terangnya. Terang naon cing pok atuh caritakeun. Itu ambu puterana teh sarasarang Kang Sarkum anu bungsu pupus. Ah naon nyai. Dedengean teh incu kuring maot. Ceuk ambu uneh ngadenge kitu teh mending ngaranjug samalah nepi ka calangap. Laras ambu tak kumargi kitu ayeuna abdi teh bade ka ditu. Nah bener eta teh nyai. Laras atuh ambu sareng deui piraku abdi ngabohong kanggo naon. Tembal Nyi Oneh nyaritana ngayakinkeun. Narima jawaban kitu keur sajongjongan mah ambu uneh ngahulang. Da puguh asa teu percaya kana eta beja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun bener eta teh nyai. Sumuhun laras ambu, saurna maotna teh wengi di rumah sakit. Ya Allah Gusti, anu agung karunya teuing sarah anaking. Ceuk ambu uneh ngomong kitu teh bari satengah teu sadar. Jajantung naratug teu puguh rasa awak ngeleper beungeut ka tarapias. Jung nangtung terus asup ka jero imah. Ari Nyi Oneng teu loba omong terus leumpang deui teu lila oge geus jauh. Ari ambu uneh anu aya di jero imah harita geus kaluar deui. Gebrug nutupkeun panto sarta dikoncikeun. Sok koncina dina luhureun panto. Lantaran bisi Bah Ijon balik teu bisa asup ka imah ari di bawah mah. Geus kitu jurut turun kaburuan kenceling indi trek ngajugjug ka imah maana. Tapi kakara oge aya kana sababaraha lengkah geus ngarandeg deui sabab palebah pengkolan pasarandog jeung Bah Ijon salakina. "Reka mana ambu meuni bangun rusuh?" tanya Bah Ijon bari melong ka bojona. Anu katempo leumpang narurusuhan. Abah kuring terek ka imah jang sarkum lantaran bieu meunang beja teh Nyi Oneng. Lamun incu urang teh cenah maot. Kumaha hari abah nah geus apal atawa acan. Lamun geus apal hayu urang buru-buru ka ditu. Ceuk ambu uneh ngomongna bari dumareuda panonna katempo ramisak. "Nya puguh we abah oge geus apal kana bejana. Sabab bieu loba jelema anu ngaromongkeun di jalan. Sarta jelas kadenge ku abah." Oh nya syukur atuh ari geus apal mah. Hayu abah ayeuna urang kudu buru-buru ka ditu. Urang nepungan si nyai karunya da geus pasti manehna teh keur sedih. Hayu burukeun geura abah. Ceuk ambu uneh. Samalah bari terus ngenyang leungeun salakina rek diajak nempo incuna. Kitu ari maksudna mah. Tapi ngan sakilat ku Bah Ijon dikepeskeun. Uneh, nanaonan dari maneh? Make jeung ngenyang leungeun batur. Bisi maneh rek nempungan si Sarah mah jig bae ka ditu sorangan. Teu kudu ngajak-ngajak ka abah sagala rupa. Lantaran abah mah geus teu boga urusan jeung si Sarah. Lantaran manehna teu daek nurut kana hayang abah. Tah ayeuna anakna maot, keun bae atuh da aya salakina anu tanggung jawab. Tembal Bah Ijon bari mureleng ka bojona. Nyaritana estu teu matak pikagenaheun. Arna hari abah moal ka ditu kitu. Moal abah mah jig bae maneh sorangan. Tembal Bah Ijon ngajawabna tandes bari setengah morongos. Paromana jamotrot baeud kurawed hangseur estuning teu matak pikaresepeun. Abah, kunaon ari abah bet kitu kalakuan teh? Nah teu hayang nempo incu anu panungtungan. Sing eling atuh abah. Tuh tingali batur mah geus rabul ti tadi oge nareang. Nah hari abah teh era. Ceuk ambu uneh bari mencrong ka salakina. Hatena keheul meuni medenghel.
Sarta lamun segkongang mah harita hayang nyarekan. Wah, nyamah ke jeung kudu eda ku batur sagala rupa. Nyaon kitu urusanna. Pedah eta embung neang nya kumaha dewek we atuh. Barina oge abah mah geus teu hayang nempo banget si Sarah. Pira oge saukur anak anu bajagong mawa kadep sorangan. Eta cenah ayeuna anaknya maot. Nyakeun bae we atuh da mata kitu oge tang tugas nepi kana waktuna. Lantaran sanajan abah datang ka ditu oge eta budak moal matak kirup deui. Geus maot mah maot we atuh. Kahati teh kumaneh uneh. Kitu ceuk Bah Ijon ngomongna bari tunjuk ka Ambu Uneh anu keur molohok. Da puguh teu nyangka anu jadi salakina bakal nyarita kawas kitu. Astagfirullahaladzim, Abah meuni kitu-kitu teuing. Tetelah geuning Abah teh meuni kajem. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.